Deruda. Di Bandung mah aya dewa emangnya aya ayam goreng Nespil lah kena 30.000-an geus menang 2 hayam nu baradak si kaki ya. Orang bahasa Sunda lah sia bener kieu aing mah nikuatkeun ka digembrong kieu ke ibu-ibu atuh lamun geus digembrong ke ibu-ibu mah geus pasti bener atuh. Ya mah teh salah ya tempat kadaharan hayam nikuatkeun ka alus kieu si tempat nate. Orang Bromo nate big shot harga nate mulai dari 30.000-an aja geus menang 2 hayam Nespil sanggeus pinas kamar aya jeung teh teh. Masya Allah mau ada 100.000 ge geus bisa katiluan atuh alamun ka dieu. Orang diberewekeun si hayam Nespil nate alah si aing mah menuju si pisan. Istighfar 50 juta kali barudak ya teman lada-lada tuh. Bener-bener ya si kami nyobaran ulah 5 adana bener-bener ngajelengeng pisan barudak. Si bumbu nate bener-bener gurih terus bener-bener meresap si hayam teh bener-bener juicy pisan. Amun resep kana lada-lada teh mah kalau mau tinggal pesen aja si Big Shot yang varian bena heuh. Masya Allah si tepung teh bener-bener kriuk kemudian bari digula-gula kana si sepinat teh malas. Yang geus bener-bener topan tapi tebe. Jajali asinya teh waduh kan. Iya teman nyingana pisan. Information ya barudak si promonya teh cuma ada dari bulan November dari hari Senin sampai hari Kamis.